pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang. Cek Bapak Lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan kabelah kenca. Anu sieun ka katuhu. Kabeh atuh ka katuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan. An aya hiji saurang belah kenca. Duh dipuji wanian ieu mah. Kunaon maneh milih di dieu? Duh ka atuh da dipi orang ngupun bojo. Heuh sia ge di ditu. Baru dipuji wah ieu jelema wanian. Teh sieun ku pamajikan. Maneh kunaon di dieu? Duh ka da dipi orang ngupun bojo. Heuh sia ge ka itu. Aduh. Tai dongeng teh lobana teh euy. Resep dengan kabungah dongeng mah. Nya atuh aya dongeng mah kudu kitu. Maung keur ulin jeung anakna. Aya peucang ngaliwat, eta ceuk anak maung. Mah itu hayang peucang mah tewak si peucang. Lah hoream cara rape. Ah atuh mah hayang peucang. Hah budak teh cicing beberik tah. Ada peucang lompat tari. Bot aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai maung milu abus, ai peucang mah da leutik. Ai moungan sirahna bungkul asup. Terus ugot teu bisa bijil, ai peucang jalu. Cek peucang cenah. Beriling jalan tukang. Dah diopi we. Aduh eta maung jung era wirang. Atuh bayanganna kumaha digadabah ku peucang. Geus beres peucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana mas si peucang teh?" "Mantong sacici." Papi gitu. Bapak sia zaman. Da eta pernah peucang ngaleueut. Diopi. Maksudna daya dari anu mah polos beresan nanti diopi teh kumaha? Ya ambil diopi teh make gula make naon gitu peucang teh gitu. Ngaleueut teh dinya gigireun mau. Aya deui saturna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimahna teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang jeung geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap teh gegerman. Jeung mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabru. Aya mau gabru, aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus beres bobogohan kadenge kene geus euy geus beres cenah tenang geus maneh keluar nah cenah malana ditinggal teh mau nyaan babaturan dihakak jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakak ku mau nyaan anu ngan mah mau beak babaturan tinggal tulang mana ngopi we ngeuna jeung rana eta ada ulah gitu. Aduh. Tah eta di cek urang jelema teh euy ulah. Ulah atuh halus mah kunti ka tipu ku budak. Ari urang mah euy sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dungeunna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cek urang ge anu tiputing dinu poek. Naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema tidak jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ah ulin ceng. Ari geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin ceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ku sieuna dinu poek mana Din? Euy ceng. Geus jauh aing malin Udin, paduli aing ngelin ceng. Jadi salah sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal euy keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, karwak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotet kalah gegebes. Cicing aja dok lain nuhun-nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu ngajoklok aja. Aduh, dongeng aing teh rea. Aya teh gini anu. Dongeng nu mana urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu sisi rea keur ngumah piring piring baneran lawan beureum beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat
Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem, tret begitu eureun nolong. Aya naon, Mang? Teu aya naon kantun bumbuna unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana nek Baliskeun sok. aya jawara duapan pasea we. Wah, pasea. Makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago. Atuh teu kira-kira eta mah. Kabeneran pisan nu tes jamatan. Rek mundur gengsi, bet pas samprok di tengah-tengah. Wah, serepetnya buat bedog nu saurang. Waduh, ieu cilaka cenah ieu. Anu saurang deui sarua euy. Bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati. Wah, waduh ieu mah pilibuteun. Tet, siap bedog teh nyebut bedog hareup. Sia nyahonon ieu? Bedog. Ari ieu belati tukut sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Iya pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turna maneh geus ngadenge dongeng jelema anu jago. Saya teh jelema Jagoan. anu gegebegan. Lain jagoan ieu memang. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus hampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampau. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampau 5an lalaki. Jeleng-jeleng nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nyaho aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh, rek nanaonan maneh kikieuan karewek. Reuwas eta nu marawa bedog. Ya pasti nu mawa duit teh jawara. Deuk naon sia teh kikieuan? Marawa bedog dikira aing sieun, kadek aing, sok nyampurkeun malunur kabeh. Allah cenah. Kadek na sia malunur. Teu wani teh hareup ti tukang sia. Malik ka tukang, aya geus ka tukang meureun warani, pupet ngararadek. Geus ya, geus. Hae aing. Sugan teh jago. Hae aing. Ade sarana ge bisa. Duh. Halah. Oh, dari dongeng mah. Tuh nya pae. Udah dongeng mah tuh euy. Loba. Urang sok ingin dongeng-dongeng mah. Baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon euy? Tukang celep. Lain nu curugna eta teh. Lain tukang celep aing nu keukeuh mah. Oh, tukang celep. Hiji mangsa bangsat mau kaloteng. Berenang lotengna teh bobo. Janelana teh kusena rusak. Ti kusewat teh bangsat teh labu ka handap. Pae bangsat. Teu bakat kusieun daga pae. Keluargana menuntut kana boga iman. Tidak ridho ini sampai meninggal. Terpaksa dilaporkan ke pengadilan. Ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu digekum gantung supaya pae sarua. Ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah. Anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu. Teu balik nyieunna matak jelema ti soredat. Dipanggil tukang kai, sia kudu digantung. Cek tukang kai tong nyalahkeun abdi. Tah awe tatangga nu baju beureum. Nu baju oranye. Nah, abdi nyelep baju komenna. Cek abdi hejo, nah dicelepna oranye. Lantaran katempos yang ngaganggu ieu. Aya wae awewe eta teu make baju oranye. Awen baju oranye dipanggil, sia kudu dihukum gantung. Cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep, Pak. Nah, abdi pan hayang baju teh saresna oranye, hayang hejo. Nah, nganu dicelep oranye. Tukang celep dipanggil, sia kudu digantung. Ngabantah ka itu ka dieu, eueuh alasan terpaksa kudu digantung. Digantung aider teh algojon teh jelema belegu. Tukang celep ngajangkung ai tihang gantunganna penek. Atuh teu ngagantung teh pae-pae. Cek hakim geus dihukum we. Hese Pak cenah. Nah, jangkung teuing nya jelemana. Ai sia bodo-bodo teuing, neangan tukang celep penek. Tukang celep penek keur nyelep, hayo milu we. Naon? Digantung sia. Naon dosa abdi penek sia. Barang geus digantung teh. Atos tuh. Adil karo saudayana adil. Nah, pada eta alasan abdi naon make dihukum? Penek sia. Eta hukum meni gampang gitu nya Trun. Zaman ayeuna mah hukum teh. Model kitu. Aya kitu ayeuna Kakak. Hah? Hukum ayeuna di urang teh model kitu. Nya sigana mah. Nya pan zaman Waktu kecipta. Hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese. Nya, ta eta. Ada sultan politik. Nya mending siga si Abu Nawas nya. Nya. Ka itu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun, ai maneh jiga nu lieur nya ka itu ka dieu mamawa panto mobil, naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana.
Tiris tetup. Karti bari ngagidi. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Nang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunukeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jo cocoretan make spidol, cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sijerian. Opatan 5an turun cek dokter ieu naon sia jaring sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sudah terpenting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyungkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh ulah cicing atuh. Harapan abdi mah bohlam. Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyungkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Mun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya, bawa dulu nak dia dicanak ya ge. Bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia kalau mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da. Ya bener-bener ngadongeng mah sudah anu haat sugan anu hidang ka dieu. Keun bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pan aya awe nu banci teh mah kayak gitu. Bang, ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. No, bener. Ngucap-ngucap kayak ayam. Aduh ngambek. Si awewe na ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Wajah kayak ayam itu bakukon. Ngucap-ngucap tai kukon. Nyaho. Yang happy ya si awewe lalaki teh bego. Lalaki na belegung main jorok yuk. Hayu. Darah ngucap-ngucap tai kuleungeun. Kayaknya udah saatnya kita main jorok. Kan jeleng kan mencubluk. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Duh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah mah jadi bayar lalaki jeding ku pamajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Gorowok teh maju tahu-tahu. Nangkaning malam minggu sararea atuh kalaluar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh da mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh iya celegung. Romita Diuli. Monorjang. Oh. Nah, lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu. Gentol. cek awena teh mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Tekan isi materai. Geus meti aja. Ya Di atas materai kita pernah tekan. Mulai lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Panetan bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Dia malas itu malas. Darah keuheum meureun. Cibit ku gegep. Kina teh nyeri koplok. Apa leutik da siapa kurang ajar aing geuleuh deuleu sia aing ger terame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Perkakas teh alat-alat tukar itu banyak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Wah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, pendengar, dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, saha itu SMS wayah kieu.
teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Swear. Di mana alamatnya, Sep? Di tadi. Ada pun rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banteng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Banteng. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan rasa lagi jika bantengnya kokoh. Swear. Jeung tahan lama eta bubur jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa satu. Kan weak di dahar di Bandung kana ya. Asal dia baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sabunnya, bubur cucu di Bandung Moal aya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api sinapela. Bubur cucu jamin urang maling lu. Duh ampun eta mah. Saderek nu jemayunan musuh tepengan bubur jujur. Nah, acan hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur cucu. Nu nagih ngareos, gaduh rundok mangkok. Bubur cucu. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh hareup. Eta salakina mun mamanapan sopan itu punten bae Bapak mana widi-widian sanes ungak abdi teh. Punten pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abdi nyanak sangu ieu. Adi cek nu dicocol. Ka mana pun bojo nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero ngobata. Cocol tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocol. Ku bata. Rubina sabios bedo Bapak. Lain sudah ngidam syukur parupanya kahayangna. Ya bener. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan, Kalau jual kontan. kredit. Tah, Nona minta dangsa. Allah. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Labu, Labu udah bingung mendorong nak kudu ka mana. Aya kok. Eta lagu nepi ka kitu. Tah, Dikoreh. heula mun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha? Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz, naik kereta api, jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make calana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jung ka itu tah, meuli calana jero. Nu ini cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana mang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di handap. Pi orang meser calana, dateng ngau calana jero, cek aki-aki. Atuh dewe kayak kitu merek naik we geus. Naik di calana. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah, 50.000. Muli silet. Oh, sudah mau kita ngurus kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun.
Jorik teh buta awewe teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadret perang turun cenanya kalap aya ka sawah, aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis nungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Nuh urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papang itu ka urang mending ngagabruk. Kredi di mana? Mage jeung Kang Edi. Wong si Maradona mah nya. Da Maradona mah ngaran aslina Melin Maradona kok disebut nama. Non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep ka urang teh. Di mana wae atuh? Diantosan saya Abah itu euy. Da ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai eta aya mung kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papang teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bal keneh, wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah, dina bus pokona keur pajejel-jejel. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang golosor leungeunna teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia, mending digorowkeun capet, mending ucapan. Tibatan sieun cilaka. Sawius ngusapan we nya mun usapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Cemuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh, urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng. Eta. Nan. Nah urang mah lain curug neng-nengan di dongeng aya teh hiji deui naon teh poho. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep Raja Wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh aduh. Eta mah sarerean nika bingung atuh. Tah hirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ngora ye tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunnan. Nya talokon curugna teh tina bilik. Aduh. Heuh curug nu mana we eta mah curug. Talokon bilik. Was maklum keur eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok teu ku bubur panah. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jiga Gatot Kaca. Tobat. Ha. Nggak teh atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh tah ieu dongeng nya. Tah, eta dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Ceuk marmot dewek. Sakali anakan teh nyon nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sakali megar anak aing pikeun ka aya 30. Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100 cicing Terus ngalieu ka maung, kumaha sakarang maung? Maung nangtung lalaunan we. Leres simpring anak teh mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge maung.
Cempe kabeh eta sasatua. Leres pun anak mung hiji. Mung caratet ku sadayana hiji ge mau. Tahu teh. Cicing calik deui eta cempe kabeh sasatua. Kayaknya ada sieun atuh. Oh, hiji ge mau. Hiji ge mau, Apa? Yang marmot 200 bae mesin. Tah eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah we? Ieu mah orai. Heeh. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai di biasa di bareureumman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae digalikeun anjing gara-gara dibawa ku maneh mabok lah. Mana cuy? Duh tinggal di juru. Nah, udah mah selang mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai itu teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nu kamur acun atuh euy warung. Kios, bro. Nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing. Garasi anjing. Kios tangga garasi. Udah malu keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing. Garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing kita ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. Kos. Da eta euy. Ka urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua jeung dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter Nah, nuju sare mun jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Apa nabi mau bohlam? Eta mah teleponan di babet. Siapa jeung mabok. Apa nabi mau bohlam? nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik mana itu bulan panon poe. Saha abang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan tamu. Oh, ka gujro nu mabok jeung nu mabok eta. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe. Duh katun cep da bapak gejalmi engal. Leuwih mabok pun. Duh kan cep da bapak gejalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Kudu tah eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, curik, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun. Anak tuan begitu, eta nyawa teh kolotna mah. Mana Udin? Panggil, tetangga. Harapun guruna tem bicarakan ke bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nandatangani sekalian sepi. Terus terang kabah Cikuruna paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Sia nu lieur Ya panjang namanya mana nu nandatangani. Ngaku kabah. Tah euy. Dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta panya. Oh iya mah dongeng.
dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran tah urang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti oh cek orang Sunda teh di Jakarta mun eureun nyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da tidak ajar sejarah saha kabaran inget jago pencari daerahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah ada baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek jeruk aya jelema ieu keur malu kapek-pek jerukna alah cuma baru ieu meni geuneup getih bubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning tuh itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye ceu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager cos kana bujur muning cager we euy wah tenang isukna aya 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu ya abdi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceu aduh kumaha tuh jadi kudu damaran lah kan eta damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos gitu na jang mah lain bujur muning aya cek si bujur mana teh ajen teh geus ge lain curug akeun mana ge lain curug aduh tah ingat dong aki-aki dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan efek teh bemo teh gejilikeun na lomangnya di jalan nu bolong gejelik meureunnan tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inungna budak cicing bari peureum da tunu barang ngaretana peur aki-aki keur nempok nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap duh wareg si bapak teh make jeung si orang wareg tadi aduh keun bae atuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tabah heula mah aya dongeng teh ta urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot ngejulurnya ari anu tungguna teh ti peuting aya berenang ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang anu sajana poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok naon nya nu alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya keur ngadongeng atuh heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng oh nya urang negro baheula teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang cek nu katilu bapak mana kumaha itu bapak urang mah lain bohong euy keur main bal katemprang potong tah katingali ku aing tulangna hideung walah atuh mah hebat bapak urang mah kacugak getih ngocor hideung sia getih cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah aing asup patepas bapak aing keur maca koran aing asup bapak aing hitut poek
ku bakat ka ku hidung-hidung hitut na gepoek. Aya di budak koboy ulin ti peuting ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh. Ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu geus pasti sieun mata kumaha nam jantung. Ah, launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atoy lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Aduh cilaka. Ah, geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka, tak isukna beurang ka karak datang. Puntennya cenah bapak abdi ka kasiangan yo dikeun bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan camanyet diputingkeun aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka prai beurang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha alah nya atuh ari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya ieu tukang usyup bertemu kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusyup jago di dunia mah cenah kumaha kitu we urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah ceuk nu kadua nyahebatkeun dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh sekiat ya yang nyantok buka kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan pake jeung nanyakeun anjing ngusup moal apa tah kudu kitu Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh delam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak kita sekolah efeknya kalau ka uli ini ngangon muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik bapana mah nyakana sekolah hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sekolah keur ngangon muning pandai di bapana nanya heula bener mana sekolah teh nya pak diajar naon ditu bahasa Belanda cing dewe kayak nyaho wah ada gampil pak heuh hayang nyaho lampu bahasa Belanda naon delam ai bangku debang gini gampang tinggal make de hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning tuh eta mah ambok hey the woods cenah maneh teh the school geuning ngadon dengon demun hayo debal ayo balik gitu euy tapi aya dongeng ya udah ieu pikiraneun ya aya seorang jutawan cenah konya boga anak 3 lalaki tah ari anu 2 mah bageur ari anu hiji mah baong lah lalaki teh geus teu puguh we eta mah bapana ge melang we hari depan eta mah nah waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3 mun bapak maot ya harta bapak bagi 3 mangkaning meureunnan 900 jutaan nya maot bagi 3 we geus berpisah ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha ya wah usaha tah teu papangi sekian puluh tahun begitu papangi sekian puluh tahun deui nya brek ngariung ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar ari ieu nu 2 jadi ripuh kumaha cenah lalakon pe ka kieu ceuk nu panggedena saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang saya modal kana dagang bubuahan hancur pindah kana dagang lauk hancur pindah kana dagang hancur nepi ka jadi kieu saya sekian tahun nepi ka kieu ayeuna terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan sekian tahun hancur pindah urang kana dunia rekaman itu hancur geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar geus sukses kana pangleutikna matak saya mah aneh
Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beungeut. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Ayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Wah, poe teh cenah. Terus tuh eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya seberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna orohok. Nyawa kitu mah ini mabuk. Ini bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun seberapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi bunga deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya, tah eta euy mata oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya ke dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah da katingali. Bari gegaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi teh surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah jang cenah jang sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sadeu moal ya Rek diunuskeun namanya. ini rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyapangankeun curug mah cenah. Curug nu hiji deui teh. Aduh era bae urang mah. Sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang. Iya. Urang mah cenah ieu marek dagang lahang we. Oh atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja sia. Mana meuli sia sarua. Hiji-hijinya itu nama damai geus. Aduh jeung dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tulis teh boga pamajikan nya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah ada aya kene. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir euy boga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Tak deui su bling aya budak orang ngintip. Nah naon si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei, aki, beja-beja sia." Sebling gitu jang sing karunya kaki ulah teu bisa beja-beja udud atuh udud ya hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngalabuah eta budak orang ti kajauhan nyampeurkeun aki sebling kadieu jang kadieu ieu buah isukna aki-aki teh keur ngabedak keur ngalalauk kitunya sampurkeun ki bling kadieu ieu lauk aya budak orang nu hiji deui nah sia unggal bling-blingan di bere wae teh nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur rewakan aki sebling teh nya mimitina sia mah dilarapkeun ka balong. Aduh kurang teh aya dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih aduh eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga serunya, nu lombakeun nang bunga. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta